Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Abdi Evita Sari di kelas 12 IPA 2. Video Abdi bade nerangkeun materi warta kangge penugasan jeung persyaratan ujian. Wangunan warta. Warta teh hartina informasi atau laporan ngeunaan peristiwa atau kejadian aktual tur anyar carek hitungan waktu. Wangunan anu sejena sakumaha nu ditembrankeun ku para ahli. Warta teh nyaeta laporan tina peristiwa atau kamandang nu sifatna penting, ngirut jeung anyar pikeun masyarakat teh. Kapublikasikeun sacara lega kalawan make media massa sacara periodik. Struktur teks warta. Struktur teks warta teh sok digambarkan siga piramida terbalik atawa siga juru tilu nu lancip ka handap. Artina anu ditulis pangmimitina eta nu dianggap bagian nu pangpentingna. Aya sawatara struktur nu ngawangun teks warta teh eta struktur anu ngawangun teks tepi kajadi hiji teks anu gembleng. Struktur teks warta diwangun ku judul, teras, jeung eusi warta. Judul teh kecap kunci nu ngawakilan warta kalawan gembleng. Dina teks warta, judul biasana ngamuat ngeunaan gambaran naon anu kajadian. Hade nama judul teh dijieun sina mata kataji nu maca atawa nu ngadengena. Teras atawa led warta teh kaasup bagian anu kacida pentingna dina warta. Dina teras warta teh karangkum inti tina sakabehna warta anu gembleng. Unggal led ge ditulis sangkan nyerut nu maca sangkan terus nuturkeun atawa terus maca warta. Bagian eusi nyaeta inti teks warta. Eusi warta teh eusi warta nu bisa ngawincik deui warta sina pertela pisan sakur informasi nu ditepikeun. Kaidah basa teks warta. Dina teks warta teh aya kaidah anu kudu ditedunan nyaeta teks kudu ditepikeun kalawan informasi nu aktual tur mibanda sifat umum. Basa nu digunakeun kudu mibanda sifat nu baku atawa Sunda luluhur. Sangkan dipikaharti ku sakumna masyarakat Sunda. Aspek basa liana nu aya dina warta tur sering muncul nyaeta wandah kalimah. Teks warta sering ngagunakeun kalimah langsung jeung teu langsung. Nyungsi padika nyusun warta. Unsur 5W1H dina warta aya unsur nu disingket 5W1H. What, where, when, who, why, how. Eta unsur teh sok disebut oge rumus nulis warta. Artina lamun urang rek nulis hiji warta kudu kandung unsur what, naon jejerna atawa naon masalahna, where, di mana kajadianna, when, iraha lumangsungna, wo, saha bae pihak nu kudu kasebut, why, naha atawa naon kasang tukangna bisa kajadian, how, kumaha kajadianna. Namun eta unsur henteu kacumponan warta nu ditulis bakal dianggap kurang lengkep. Teks warta koran atawa majalah. Teks warta dina koran atawa majalah disusun dina wangun lancaran tunggal kalimah disusun dina paragraf kalawan diluyukeun jeung struktur umum pikeun warta. Teks warta televisi. Teks warta pikeun dibaca ku presenter dina televisi mah wanguna beda jeung teks warta dina koran atawa majalah. Sangkan luwih jentre deui. Ieu dihandap katangtuan teks warta pikeun televisi. Nu kahiji, teks warta dina televisi mah ditulis tanda koma, tanda ku garis miring, ari tanda titik ditandaan ku garis miring 2. Nu kadua, dina eusi warta teu kudu televisi mah dideskripsikeun atau dijelaskeun pisan kumaha deg-degan hiji narasumber. Nu katilu, warta di televisi ditepikeun ku presenter. Nu maca warta dibantuan ku voice over. Nyusun warta. Ayeuna urang diujar nyusun warta nu kudu diperhatikeun ku urang salaku nu nyusun berita teh nyaeta unsur 5W1H. Nu kudu aya di jero warta, ieu contohna. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi ngayakeun acara geografi punya seni. Eta acara nu diieuban ku konser musik, bajar,
National Geographic Ambassador teh nyangka tema konser limbah. Acara nu diayakeun dina tanggal 24 Desember 2016 di Gedung Amphitheater UPI. Teh diluluhan kumang pirang unsur sivitas akademi katut para undangan. Konser limbah digelar minangka wangun rasa prihatin jeung kahaat karena kondisi bumi kiwari. Dibandingkeun jeung keadaan bumi nu ayeuna teh geus rea rubah. Demi nu ngalantarankeun ayana robah teh dipangaruhan ku kagiatan manusia nu geus henteu jadi khalifah fil ardi. Nyaeta ngokolakeun, ngatur jeung ngajaga alam. Manusia kiwari teh beut ngaruksak alam. Nurutkeun Rio Septianto salaku ketua palaksana. Tujuan eta acara estuning basajan pisan ukur sejak nyebutan bae urang sadayana kudu micinta tur nyaah ka bumi tempat urang kumelendang. Nu jadi harapan cek Rio salaku manusia pangpangna mahasiswa leuwih tapis miara alam. Dicenruntah kana tepatna upama urang nyaah ka alam atuh alam ge bakal nyaah ka urang. Ukituna pikanyaah alam jeung bumi tempat urang kumelendang. Bumi nu ku urang ditincak teh lain tempat runtah eta intina mah cek Rio deui. Sekian materi anu bisa abdi sampaikeun. Upami aya salah kata atawa tindakan abdi haturkeun mohon maaf. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.